minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aing cek iblis diciptakeun ge tina seuneu, Adam mah diciptakeun ge tina naon Bu? Tina taneuh. Aing mah leuwih mulia, ibadahna ge 185.000 tahun. Ieu mah jalma karek-karek dilahirkeun, karek-karek diciptakeun manyata aing kudu sujud ka jalma nu karek diciptakeun, cek iblis. Akhirna ku Allah dilaknat para ibu samudayana jadi penghuni neraka saambleng-amblengna. Naudzubillahi min. Kan cek iblis, ya Allah, ayeuna kuring dilaknat, kuring minta ka anjeun hayang dipanjangkeun umur. Keur naon? Keur ngagoda anak incu Adam nepikeun ka yaumil kiamah supaya babarengan jadi suluhna neraka engke di neraka. Maka kukituna pahlawan di samudayana ieu iblis ngagoda ka urang borang peuting keur kumaha bae ge nepikeun ka urang